Cong lain ieu teh. Nuhun Pak. Kira keluar cong. Nembe pisan. Alhamdulillah Pak abdi dijadiin keluar. Jadi ayeuna teh komo keur pandemi cong mah nganggo masker teh. Tentunya anda pun nembe ka Nah. bisa abdi teh. Ieu masker. Ieu mah anyar nya. Nah, ieu cong. Ayeuna keur pandemi. Acong lamun keluar kade ulah pokok nganggo masker kanggo ngajaga kesehatan urang nya. Nu kaduana acong ayeuna kan geus kaluar ti penjara. Ayeuna teh acong kudu bisa merubah diri, kudu bisa mikirkeun keluarga, ulah sampai perbuatan anu kamari diulang deui. Ngartiin teh cong. Mohon Pak. Nah, ayeuna mah abdi ge percaya ke acong. Mudah-mudahan acong tiasa berubah menjadi orang yang lebih baik, bisa berguna Amin. ke masyarakat, kemudian ke negara. Amin amin. Gitu amin. bungkulnya, Ya Cong, ya. Rabbal alamin. Mohon Pak, siap. Mohon Pak, Oke, siap. Cong. Siap Pak. Abdi bade pamit pulang banyak. Mohon. Doakeun abdi sing selamat di perjalanan. Mohon. Mudah-mudahan sing kataranya ku keluarga abdi dinya banyak. Mohon. Siap, abdi pamit. Mohon, Matur hati-hati, nuwun Cong, ya, banyak. Mohon, hati-hati. siap. Ayo. Ya. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum, Neng. Kamar anaknya sepi kieu gini. Astagfirullahaladzim. Ini cita ku bang emok deh. Mahanya. Apa majikan teh ka Mami Toha? Pasti aya di Mami Toha ieu pamajikan jeung budak teh. Oke lah, urang nganteng ka budak. Aya. Ya Allah Gusti, wae tak anak urang. Hampura bapak Neng. Hampura. Ditinggalkeun ti orok mula, nepikeun ka geus gede. Ya Allah Neng. Alatan tingkah laku bapak anu jahat. Hampura geulis. Hampura bapak geulis. Hampura bapak Neng. Hampura Neng geulis. Hampura bapak. Neng, geulis. Ini bapak Neng. Siapa kamu? Iya bapak Neng. Bapak siapa? Repa mah gak punya bapak. Ini bapak Neng. Ma, ada orang gila. Neng, bontot, gelis, aya naon? Oh, aya bangsat ka dieu. Heh, rek naon maneh ka dieu? Neng, kalebet. Maneh wani-wani ka dieu, geus kaluar ti penjara? Hampura mak. Hampura kelepatan abdi. Hampura naon? Bangsatnya tetep bangsat. Mangkat ka ditu. Hapunten mak. Abdi ka dieu teh bade nepangan Neng Yuyun. Oh, di mah si Neng mah. Teu aya ka mana mak? Teu kudu nyaho. Gramat ka ditu teu sudi napa beungeut sia. Hapunten sate acana mak. Abdi masih aya hak salaki ka Neng Yuyun. Oh, gitu. Sok, ayeuna keneh ceraikeun si Neng. Gramat ka ditu jauh. Hus, gramat. Gramat ka ditu. Buru gramat. Mak, tadi siapa? Oh, itu bukan siapa-siapa, Neng. Itu orang gila. Masuk yuk. Ya. Minum heula Mas ah. Ambil tong slek. Iya minuman teh asem. Seger. Setan pada katon. Ngomong-ngomong orang kangen euy ka si Acong. Iya, reang ge kangen. Wis suwe ora ketemu. Teuing budak teh iraha kaluarna nya. Iya, kangen euy. Geus seberapa tahun sih? Anak kayaknya mah 5 tahun mah. 6 tahun ya. Hai Mas, hai Bro.
Wih, Acong. Ada Cong. Mana Cong? Duduk ini, duduk. Duduk ya. Duduk. Iya, duduk. Alhamdulillah wis metu ta, Cong. Lawas ora ketemu. Kangen kita, Cong. Alhamdulillah sehat, Cong. Itu bisa bejar keluar teh. Nyawar keluar poe ieu mah kurang jemput atuh. Alhamdulillah sehat. Sireng ngapa sedih mengkonon, Cong? Lain mah atom mana itu, Cong, bisa keluar, bisa menghirup udara segar deui. Ugu urang teh Mas Bro. Keluar di penjara, balik ke Imana disegel kubang. Ngajujuk ke Imam Mitoha diusir. Empu budak sapalan ke bapana. Geus gandeng tong mewek, bisa dicabok ku aing mewek di dieu. Resek kayak di lanang bae. Minum. Minum ayo. Minum wae pagawean teh. Los kali itu, udah motor minum main nama geus meuli. Ita tuh. Sabar, Cong. Ikut cobaan. Gusti Allah iku eman ning wong kang sabar. Bisa wae mere pepeling. Ari mabokna jalan wae. Tapi bener gimana Cong euy. Terus sirat turuning di, Cong. Duka euy, teu apal bingung. Yang geus, sementara mah sarewe di mau urang. Ridho gitu. Ridho, tapi cukur lah bukna. Oke lah. Minum, Cong. Setelah untuk merayakan Acong keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajang komeng. Iya, Mak. Mangga calik di dia. Nuhun. Duh, keur kasep teh nya gagah jiga Arjuna ireng. Tah, Neng, nu kieu calon pisalakieun teh. Hari emak nyarios teh. Ih, Sok, nu jongjon ya. Emak arek ka pengajian jeung si Neng. Assalamualaikum. salam. Aya naon Kang, datang ka bumi wae. Kumaha Yuyun teh? Embung wae jadi pemajikan Ieu akang. Kang, abdi teh masih pamajikan Kang Acong. Kajeun Kang Acong pangadulan, goreng patut ge. Masih salaki abdi, jugan we aitos kaluar ti penjara mah hirupna jadi leuwih bener. Oh, kitu nya. Kudu inget nya Yun. Urang moal nyerah. Urang bakal menta sahenteuna mah rasa cinta ka diri maneh. Nuhun. Astagfirullah, geuning Akang. Neng, ya Akang, tos keluar di penjara. Rek naon Akang ka dieu? Akang masih aya hakena sebagai salaki. Hampura saacana Kang. Salama 5 tahun ditinggalkeun, saha nu mere resiko pake sapu poe. Kieu we ayeuna mah Neng. Akang tos keluar di penjara. Neng masih istri Akang anu sah. Akang hayang ngajak bener ka Neng. Akang harek obat Neng. Teu bisa Kang. Neng kapok hirup jeung salaki nu pangedulan. Santeuna Neng, Akang harek beneran hirup. Arek sare di mana Kang? Imah disita kubang. Kairupan jelema teu salilana goreng. Akang harek berusaha. Sok buktikeun ku Akang ucapana. Neangan digawe anu bener. Sugan aya jodoh urang bakal hirup salilana. Ditunggu keseriusananya Kang. Tah gitu atuh. Lieur urang mah. Mudah-mudahan kasih Yuyun tiba heula teu benang-benang. Siram ora bini wong didemeni. Geus, mengen bisnis wae jeung urang, Meng. Bisnis naon? Biasa, bisnis kalajengking. Ih, angger kalakuan cunihina teh. Geus ka ditu mangkat, bisi mah kabur balik. Oh, jadi salila ieu teh pagar makan tanamannya. Ngamanfaatkeun urang di penjara. Bawa-bawa kejadian maling motor teh jebakan ti maneh, komeng. Naon maksudna ieu teh? Tong lo bawa mau maneh, tong lo nyarita. Naon nyarita. Cong, kenapa, Cong? Ya, kalian berdua cicing. Teu ikut campur. Cong. Wah. Cong, wah. Wah. Nges, Cong. Aduh. Cong, geus.
Ih, Cong. Enggak, Cong. Cong. Wis, Cong. Geus. Ngarakeun, geus. Awas ya. Tunggu pembalasan ti aing. Woi, siapa naik kasih? Ayo, maju. Geus, Cong. Ayo. Ada Duduk. Tunggu, banyak tunggu, sabar. Wis. Minum. Geus, sabar. Isin. Halo. Posisi di mana? Oke, siap. Sanggup kan? Oke, hatur nuhun. Oke, dikabaran deui. Ya. Tung, Hei. aya pegawai nu bener tuh tung halal. Aya ngirup bener lah, boga pegawaian. Rek mulai ti nol deui, ngerakeun. Kira ku rek ngadondar di mana wae. Aya, Cong, pegawaian mah, tapi mah daek henteu. Daek lah. Gawena kuli panggul. Geus keun bae naon wae penting mah digawe halal lah penting urang mah lah. Yang semun daek ayeuna kena kurang diantar ka ditu. Deket pa jauh. Deket. Ayo. Nya ayo tuh lah hari kira-kira deket mah. Ari hayang gawe mah ayo. Aing mah gara-gara maneh ngaranna Nasir sarua jeung kiper Persib. Jadi we kaasupan. Teu payu-payu ongko maneh mah. Jang, ka dieu lah. Ya, Bos. Tarik lah. Kayak. Asa kenalnya. Di mana, Jang? Abdi Acong, Pak. Ti Sukatani. Mana teh? Anakna Pak Amsori lainnya. Mohon, Pak, abdi putrana. Alhamdulillah. Paling asa kenal, meuni mirip pisan. Mohon, Pak. Kieu, Jang. Basa 3 tahun kamari, Bapak teh nyaon alamatna Pak Amsori. Pas kapanggih, imana disegel ku Bang. Pak Bos kenal sareng pun Bapak. Iya, Jang. Bapak teh pernah kahutangan budi ku Pak Amsori teh. Pernah ngasihan modal ka Bapak kangge usaha di Kalimantan. Nah, alhamdulillah gitu. Usaha teh berhasil, sukses. Mohon, Pak. Dah, Jang. Masya Allah. Non itu baji maksudna. Naon? Geus tong loba carita. Tah ieu sertifikat tanah, tah ieu duit kangge Ujang modal usaha. Hitung-hitung Bapak teh balas budi ka Pak Amsori. Nya mudah-mudahan sing lancar, sing sukses ka Ujang ke ka hareupna. Ieu sertifikat naon, Pak Haji? Ieu sertifikat imah maneh anu di bank geus ditebusan. Tarima weh nya. Malah ngahulang. Mulai isukan teu usah digawe di dieu deui. Sok usaha sorangan anu bener. Lamun aya naon, sok datang ka dieu wae. Atur nuhun pisan, Pak Haji. Atur nuhun pisan. Entos, Pak Haji. Atur nuhun pisan. Abdi bade ngalanjutkeun pekerjaan nya. Nya.
nasir. Ah, Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sok duduk. Lagi apa Dan? Biasa ya, nanti bisnis cupang ya si Nasir tuh payu-payu. Dijualnya kurang gara-gara penting keasupan ya lah. Jengkel orangnya. Aduh. Kumaha informasi di lembur? Aya informasi naon nih? Pakai motor sing hilang Dan. Cuman pelaku buat turi kita dewek. Lakuna saha? Komeng. Komeng. Tapi duduk curanmor bae sih Dan. Anak narkoba. Narkoba. Iya Dan. Oke, siap. Kayak diawasi heula nya. Diawasi. Terus tiba waktu nu tepat urang grebeg wae. Grebeg. Siap Dan, siap. Ya. Siap. Kasih tahu anggota. Siap. Siap. Oke. Siap Dan. Hmm. Kita meluncur ya. Oke. Nah, siap. Ieu cupang sekalian pangjualkeun lah. Bajul murah oge teu naon. Arbidol piran Dan. 80.000 lah. Bae. 80.000 mah kelarangan Dan. Wis lah kita mani. Pirang? 2 juta. Sok lah bawa. Ya. Hah. Wis, siap. Deal. Nah, yuk. Siap Kan Dan. awasi ya. Siap. Informasinya Siap. segera. Siap Dan. Oke. Gelo si Acong usahana maju deui wae. Budak meni panas kieu. Lamun berobat kumaha atuh teu boga duit, Mak. Jung atuh ka ditu ka bapana minta duit. Mama nya neng nu ka ditu isin atuh. Yeuh, Neng, pan bapana ayeuna boga apotek. Jung ka ditu minta obat pakai si Neng. Sakalian minta duitnya. Isin atuh, Mak. Maknya neng kudu ke apotek. Nyanggeus, emak nu mangkat ka ditu. Gelis, bager. Tinggalin heula ku emahnya sunya. Gelis hawatos teuing. Mana mamah teu gaduh artos. Kudu kumaha mamah deh. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak, pada aya pikir saya naon, Mak? Tuh, anak mana gering? Astagfirullah. Kunaon si Neng, Mak? Panas jeung batuk, minta ubar. Karunya Nya, Mak, kedap make. Tah, Mak. Ieu obat batuk, ieu obat panas. Tah ieu sakantenan abdi titip ka si Neng. Tina abdi ka ditu lah, hayang ningali si Neng sakantenan. Kangen ka si Neng abdi. tong kakak imah, can waktuna. Oh nyantos, emak buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bedaya naon, Neng? Cantik gitu ih. Iya Kang, bade meser landong. Ih, nanti ningalikeun wae isin Kang. Cantik tuh dah. Boleh atau kenalan? Acong. Dewi. Atuh Kang, ih, bade meser landong. Oh, mohon kedap nya. Neng, kapan-kapan kita jalan-jalan yuk. Hayu. Kang, ieu sabarahaeun? Oh, serius loh, ini sawah. Oh iya, tuh atur nuhun ya Kang. Mohon. Assalamualaikum. Salam. Yeuh Yun, ngarepkeun naon ka si Acong. Buktina keur deukeut jeung awe sejen. Hampura,
Abdi teu percaya ka omongan Akang. Tinggal we ka apotek tuh. Teu percaya mah. Jung lah. Assalamualaikum. Cong. Waalaikumsalam. Dia tong dia kejar Pajero. Asup. Alhamdulillah, Cong. Imah teh bisa ketebus deui ya. Mohonlah syukur alhamdulillah. Ketebusan deui imah teh. Ngomong-ngomong, Jarcan, Geus lah tong ngareuwekeun, Cong. Kedatangan urang ka dieu, urang rek ngabejaan ka maneh. Ulah deukeut teuing jeung awewe nu sok datang ka apotek. hah? Kunang kita tuh. Harita urang Mi, sabun? Aya, kangge naon? Nah, ada aja lah. Braa. 2. Aya naon kan sigana penting pisan. Urang minta bantuan pangadeukeutan si Acong. Adeuh, encan wae kitu diterima ku Yuyun. Oke sok, komisina naon? Sok we gawean. Tenang, komisi mah aya. Siap, laksanakan bos. Mangga. Aduh. Siga si komen eta teh. Jeung saha komen ya? Tah, gitu ceritana, Cong. Ya berat! Woi, lu mau kemana, woi? Woi, jangan lari! Woi! Hei, Acong Melayu, tempat di kepung. Hei, Romeng, jangan lari. Tempat ini sudah dikepung, woi. Hei, Romeng, Meng. Gerak, Meng, gerak, terus. Bangun. Siga kenal, siga pelebek. Saya kakaknya. Ayo. Milo kantor polisi. Tanggung jawab sih ya. Ternyata maneh we di lembur malingan motor teh. Narkoba ongkoh. Aduh, ampun tuh. Assalamualaikum. Cong. Waalaikumsalam. Neng, Repa, ya Allah. Papa. Sia. Aya ngatuing oge, nangkep mah.